Iya mah keur ngaji kena-kena ayeuna geus ka Mekah puluhan kali disebut haji, kakarek ngaliuk teh disebut haji. Maha cenah ka Mekah teh 40 juta. Paingan disebut oco teu ngaliuk. Ngaliuk teh oco hajah ya teh bedul. Punten Bu, pangkat haji eta mah punten Bu sakadar ayeuna babahasaan urang bisa dijieun kedok. Teu saeutik anu geus mineng ka Mekana bohong nama terus-terusan. Betul? Teu saeutik ibu ayeuna ka Mekana mineng tapi koret mah anger wae. Aya nu kitu aya? Aya di dieu haji koret aya? Aya nu beunghar sombong aya? Tong aneh nu ngajawab aya teh nu ngadongdolekan harta batur eta teh. Batur mah maran leung ibu sombong teh geus jadi haji. Leung meureun batur mah sombong teh boga perhiasan dina pada doraka ge aya keneh sombongkeun leuna. Ari ibu ieu Gusti kadar boga geulang hiji baringan ukur 2 gram aya we gagaro deket BET geuleuh. Da aya nu kitu teh aya. Segala diomel ini karena pengajian bulu dan milu udunan hantu ari snack hayang 2 gerak. Da aya nu kitu teh aya. Aya tuh jalmi lagi di tukang dilipen aja. Bu, nah nu kena disombongkan semua harta titipan, dunia titipan, pangkat dan jabatan titipan. Kenapa kita suka sombong dengan titipannya? Benar? Motor diganengkeun kenal pot make nagara motor ninja, munikat balaga jiga nu gede tanaga. Alah podol sero, manaja dina motor ninja, leungeun munikat gede tanagana, make tato lah di udag soang mah eleh anger. Bu, bahasa yang tidak pantas kita keluarkan tinggali anak zaman ayeuna anjing. Bari jajan cilok. Naon nu kena disombongkeun semua titipan. Innalillahi jalma korete meregehe hare semere hayangna embung sidekah ku sababnya mening dan imah jengaga desa. Tekaci sawah lega hirup teu lila jaba encan merek maweh ka batur jeung ka tetangga jeung ka baraya geletuk maot mati heula dunia ditinggalkeun emas dikantunkeun kongkorong panjang ditinggalkeun milik salaki dipake kawin deui. Sing mikir kadinya Bu matak abdi mah lain teu hayang boga kongkorong demi Allah teu boga lain teu boga duit maksakeun maka duga meuli dayana ge bakal menang ti Haji Dais. Ngan meureun mikir 2 kali tinggal di Haji Dais nganggo perhiasan dan tidak. Karena apa? Tujuannya bukan itu untuk hidup di alam dunia, persiapan amal sebelum datang ajal. Abdi mah ibu sok sieun kabayang meureun ku ibu ngaji teh capek ngacaprak di payun ibu teh lain ayeuna enteng tuluy abdi dibere duit ku Haji Dais dibelikeun kana kongkorong kakarek saminggu geletuk modar bade kumaha nasib eta kongkorong. Kapangikeun ku salaki atokeun kawin deui mas kawinna kongkorong eta. Ladang ceramah di Haji Dais. Coba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti nu aya dina grup WA. Amit-amit. Pertemanan yang menyakitkan. Sok tayo para besti-besti lah oce teh da baroga besti. Komo anu wanita sosialita mah aduh unggal poe minggu teh senam. Jeung si Besti. Aduh meni pamer kasih Besti boga kongkorong teu sakara-kara maot mati heula salaki kawin deui kasih Besti eta nu nyamper senam. Mas kawinna kongkorongna naudzubillah kemen. Kasihannya cok Bu rungkat Besti hirup kitu mah aduh di dunia sangsara di akhirat merana cilaka naudzubillah kemen. Bu mata persiapan amal sebelum datang. Apa amal yang pertama ibu yang Allah manfaatkan luaskan di lapang kuburnya di alam barzakh lah dicangkeun satu tina sedekah jari. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Semua insan yang bernyawa ieu nu hadir ngaji ieu teh anak jelema ibu teh dikandung dilahirkan teh tina rahim inung urang geus maot berarti urang ge nu jadi anakna bakal maot. Betul? Bu, ibu, saha nu bade maot? Abdi ge sami. Ece, komo. Tegas kolot. Umur mah teu lami, baina sitin wa sab'in antara 60 tahun jeung 70 tahun. Mata teteh punten bisi ayeuna tos 58 tahun meureun sataun deui.
Nu pahi dia tos 60 tahun sapoe deui buah. Abdi bade iraha duka ada umur manu Allah. Duka ibu nu maot manu ti payun duka abdi nu paneuri. Duka sabalikna abdi nu ti pengker tukang son nu ti heula. Jung mang tukang son mumpung loba warga jamaah nu keur ngaji ayeuna diijabah doana. Mang tukang son mudah-mudahan ka surga bareng jeung salon-salona. Araya Siti Khadijah tinggal ibu pun janda kaya seperti Haji Dais ngan peda benten aya Siti Khadijah mah 40 tahun usia nak nikah ka Kangjeng Nabi usia seberapa tahun 25 tapi usia Siti Khadijah 40 tahun. Kecantikan Siti Khadijah mengalahkan kecantikan wanita-wanita nu aya di Bandung di Sukabumi nu umur 15 tahun balas gelis-gelis na Siti Khadijah. Hari orang tingali kakarek 30 tahun geges keriput salaki gegalah bingung ningali pamajikan teh malam Jumaah bare tosok dikekepan ayeuna mah ningali pamajikan teh kalah ditapakuran salaki menit teu eureun melong. Ya Allah geuning pamajikan teh mirip Kunti kutang pegat talina sabelah dipake kene susu di toel menit teu oyag-oyag di bawah nangkara kalah juga ceplok nog nampuyak di bawah ngarengkol kalah keplok ya Allah di bawah nyangkere kalah bahe Gusti di kenyot kalah nyelapna huntu syukuran kana hitung-hitung ngegel baso urat tuh ibu ge punten da Bu upami ngarah di jurung ku nafsu mah ningali salaki punten Bu ya Allah salaki teh tingali dulu ganteng dulu kasep ayeuna kumaha jika opak bubuk suku jebrag huntu koneng sare boro-boro hayang ngadeukeutan kalah keong ningali sare salaki bari calangap jeung kerek jeung bau bari eueuh huntu. Kenapa ibu bertahan dalam rumah tangga? Kenapa ibu bertahan dalam ayeuna pernikahan? Sabab ada modal kasih sayang. Ku cinta mah geus teu aya celah naon cinta. Bener? Matak sok salah niat ibu mah. Cenah neng ka budak teh. Cenah milih salaki teh nu kasep. Teu butuh nu kasep. Baheula salaki ibu kasep kumaha ayeuna beuki kasep henteu. Beuki kasap. Benar? Oh, beki kasap berarti yang kita butuhkan adalah suami yang bagaimana jujur, tanggung, gede syukuran ibu ka Allah mun ku Allah dibere salaki ayeuna nu gede kanyaah tak iya keong mece amit tak iya ya grup iya jeung grup eta tah lupang tuh udah ngedang satu can buat gede nu kitu jung ka Mekah ka urang Arab yang gede nu kitu mah jang naon gede nu kitu da teu guna da lulus teu bisa dipake jang naon gede kanya sama berasul ke kabojo teh gede perhatian gede kanya karena wanita bukan untuk disakiti wanita bukan untuk dihianati wanita untuk dihormati dan dihargai matak pamajikan teh kudu boga salaki teh nu gede kanya yang gede nu kitu aku mah atuh maju daes kumaha nu sangarupan teh araredan kieu sieun abdi mah sieun balik ka bawah GR aca tak iya dan grup nu harejo ieu nyebut gelo kalau make seragam kabi teh sopan nyebut gelo pokokna mah sawae nu nyebut gelo mah kudu dicekel aja apa aja ulah dicekek bisi pae ibu Siti Khadijah janda kaya teu sombong teu balaga kemanakan harta Siti Khadijah setelah nikah sareng baginda Nabi semua harta kang Siti Khadijah dikorbankan untuk membela agama